wujud dah Allah kan? Ari orang pernah tuh wujud. Ya wujud nu teu pacampur jeung eueuh tak eta wujud nu bener. Wujud nu campur jeung eueuh mah aya sakapeung eueuh sakapeung eta mah lain wujud. Diwujudkeun kudu wujud. Jadi wujudna teh kalangkang wujudna dat nu wujudkeun. Dina ngatakna mah eueuh wujud teh dan wujud mah dat Allah. Tanya ke urang, aya nu wujud jika Allah. Urang aya, Allah aya. Kajeun sarua mak lapadna beda manana. Ari makna wujud Allah mah wujud, ari makna wujud urang mah teu wujud ya. Kan wujud mah janji wujud hakiki. Kan ari minta tulung meningkan nu aya meningkan eueuh. Ari urang ngaranna ka makhluk, kenapa aing boga duit. Atuh itu juda teu wujud. Urang jadi lieur, da sudah urang hayang tapi wujud teu. Osok kayak gitu. Akan osok koyong duit osok. Tapi teu gaduh aya. Ini kahayang kan eueuh hese kan. Tak himah mah ka Allah dadat anu wujud. Mun hayang ka makhluk bodoh, hayang nu eueuh. Nyarane kan eueuh, resep kan eueuh. Sekali mata cik tadi keur ngaos lu ningali datiah makhluk resep ka makhluk. Tapi lu apal hakikat makhluk mah resep da eueuh. Maresep bingung keur resep ketika nabi eueuh. Tak gitu kan. Maka akang teh lamun qiyamul lail teh teu salat nanti panjang oge. Ari geus kolot mah komo ada sejadah sok lelumpangan. Karena 2 rakaat teh geus kumaha sejadah teh kaki lu kakawen kaki lu. Parau ieu otak lu. Ari geus kolot ngan gitu. Nu mawi merenung tafakur. Ibadah geus kolot mah ku ibadah fi'liyah mah. Jalma anu geus ngaji ilmu hakikat maka mah kamu bodoh hirup sebab tuntas ngajina. Mun ngaji geus pinter sok kitab naon pinter ngan cara pinter hakikat can tamat ngaji teh kan. Ngaji tamat malah geus pinter hakikat tamat ngajina. Ngaji ka jalma tamat teh. Ari geus pinter hakikat maka Allah ngaji teh ka jalma kan. Kunaon teh ngaji ka jalma pan eueuh jalma ge dan wujud mah Allah. Orang boga guru, teningali dohirna guru. Tapi obrolan guru, hirupna guru, ieu nu Allah kabeh oge. Atur kitu mati. Mata diterangkeun ku abdi, akan gaduh kalapa. Tanggalna buahan dijual, boga duit. Lamun akang teu nempo ka sajeroeunana, engke teh duit teh tina kalapa. Ya, jadi lu mereka yang duit tinggal teh kana kalapa. Itu tina kalapa. Maka kalau nekatkeun duit tina kalapa akan hirup teh moal ka mana-mana sabab kalapa sok ngadatangkeun duit poho salat poho ngaji ngagemukan kalapa ya bener kan da sabab tina kalapa deui teu pernah syukuran ka bapa nu melak teu padahal bapa nu melakna mah urang nu ngalakna teu pernah ngalak bapa mah inget teu ka bapa nu melak teu. Oh, kasajeroeunana nu mata tafakur teh hate ningali kasajeroeun makhluk atawa bahasa lain mikiran makhluk tapi bari hate eling ka Allah eta tafakur ngaranna. Mun mikiran makhluk teh eling eta mah mikir. Beda tafakur jeung mikir. Ari tafakur mah ngeser-ngeserkeun paningali hate kana leuwih jero. Itu maka ujung-ujungna taroki mimitina tafakur. Tafakur nyaho Allah, geus nyaho Allah taroki ka Allah jadi usul kan tak kitu kan prosesna teh. Maka jalma teu nyaho Allah mah tafakur. Tafakur sia ka Allah. Ka Allah jadi ngaji bari teh tafakur kumaha? Kan tadi kita teu apa, sugan ieu teh kalapa teh pelak bapa teh apa? Sabat kalapa we akan bener. Tapi lamun akan kajero kalapa teh moal ayam teu dipelaku bapak.
bener nembak nama teu fungsi ngalang-ngalang aja. Terus gitu mah ieu teh duit teh ti bapak. Bapaknya ke anak tuluy melak kelapa, datang duit. Berarti ti bapak teh kan meulitina kelapa. Da kelapa teh moal dohir mun bapak eueum. Mun teu dipelat aya mah kelapa. Ingat. Itu ingat ke bapak. Artinya ingat ke bapak teh syukuran ke bapak. Ada syukuran ke bapak kumaha. Nah sarupkeun harta di jalan Allah. Ngaharepkeun manfaatina anu ditiluran kalapa teh ngocor kana melakna. Kurang berbagi ke bapak. Gitu mah duit teh mun kurang. Teu ingat kok teu berbagi itu mah. Kalapa bapak ti bapak ya. Maka saat mana menang duit curako ka fakir miskin. Urang gerek make tuani dipake dorata sosian goreng nu dipinat bapak. Lalu saya kemana melalui manfaat melalui hal masjid juga we ya teh. Aya salat nu warusul di dieu teh kita bertanya aya ka bapak ka ditu. Urang geus puguh kalapana di dahar. Dina ongko bener kan. Kajian kupat eta nana geus aya urang menang manfaat. Bapak kabagian naon? Namun orang teu ingat ke bapak, nanti kayak keterangan lal ahya lal kalamat. Mun eueuh kanya anu hirup kanu maot ruksak nu maot teh kan. Seperti bapak urang malak we hungkul capek teh kabagian naon, tapi urang mun inget mah. Ngacor ka bapak teh itu bener. Beulikeun kana tanah ku urang di pesantren, pake ngaraji di antar mengaji aya jadi waliullah, bener aku teu kabagian.